Sehat Ucing? Alhamdulillah diri mah. Sekolot ya Pak? Ada berenang umur mama. Ucing, Pak. Aing lahir tahun berapa lahir Pak? Lahir pode. Tinggal sabaraha. Tipu aja. Sekarang hitung lahirnya. KTP aja Pak KTP. Oh periksa. Komo bodong kene. Bodoh. Jadi aku negaranya. Jan. Masih kena bodong ya. Aduh, sekolah lulusan Pak? Lulusan SD kelas 2. Mas dong gua. Kamu tadi teruskan. Tekarti. Alti hati apa pinter tinggi kelas 2 langsung beres langsung lulus. Pinter teuing guru nu dikaluarkeun. Burung teuing gua. Guru nangis sanggekeun ngajar bingung. Beres sekolah langsung ke mana Pak? Tidinya Kelas orangnya langsung ke Tegal Buleun nyadap. Nyadapnya naon nyadapnya? Nyadap itu yang naik kalapa itu, yang sintungna dikeureutah. Terus diolah. Terus diolah dijadikan gula. Gula. Iya. Gila tadi nyadapnya lila. Alhamdulillah gitu nyadap mah gitu saumuran seberapa tahun ya? 4 tahunan. Wah, lumayan. Ya. Mun urang rek nyadap persyaratan anu we, Pak. Teu kudu Kudu boga ijazah, kudu sekolah nepi ka kelas 2 gitu henteu. Teu kudu, tinggal naon nya ngandalkeun urang kajujuran pasti dipercaya nginjem duit. Kuli apa kumaha Ucing? Pertama orang kuli, terus terakhir nama kuli, terakhir awalna kuli. Heeh. Gaji baraha teh kuli teh. Tina gaji mah eta tergantung urang naikna loba gitu. Lamun naik. Mun minum naik gitu. Bikin loba naik loba gaji. Loba gajina. Naik masih obang lihat tuh. Eta mah dibayarna naik unggul, itu turun dibayar. Mau dibayar tuh turun nama kitanya. Teu dibayar naik unggul, Naik unggul. Turun nama teu dibayar. Kumaha maneh itu turun namanya. Naik loncat. Sekali naik sabaraha bayarnya, Pak? Sekali naik aing ngitung tanggal mah nya teu sabaraha bareta mah 1000 Satanggal teh. satangkal. Wah, gue lumayan setanggal 1000. Namun 50 tangkal 50.000. Kuat berapa puluh? Kuatna orang 40 tangkal. 40 tanggal. Mun Sekali urang- naik dibayar sakitu teh. Sekali naik sapoe. Poe. 50 kali naik berarti. 50 tangkal 50.000 sapoe. Seberapa kali naikan sapoe? Dua kali. 2 kali. Kita nu dibayarkeun na isu kungkul eta nu dibayarna. Sore mah teu. Sore mah teu dibayar. Isu kungkul nurunkeun lah. Padahal naikna 2 kali nya ngeun dibayarna ukur 1000 satangkal. Bagus. Kan Geus anu sore mulu ditaekkan antepkeun we. Eta digunakeun mu eta kurang minang cara ditaek. Dimanfaatkeun. Sore kadang dikeuretan, kadang teu. Lamun keur hangeut.